cabe sebenarnya ngeborongkeun ieu nya di mananya ya. Kebeneran ya anu keur ngumpul-ngumpul tanggal cabe Kang punten ya bae diical teu diical jual Sabaraha emang wanina ieu? sabaraha atuh ti akang heula sabaraha Ari ieu mah pan tanggalna nya aralus keneh tuh beuningna tuh ayeuna tuh. Imah leubeut tuh seueurnya. seger katinggalina nya Aya 20 tangkal ieu teh. 20 tangkal. Carita nama meureun ari di Ari Wani mah meureun satangkalna teh 10.000. 10.000 20 tangkal 200.000 lah teu naon gitu. Aduh kumaha mun abdi nawar Kang tiasa Ya sok mangga teh sabaraha we gitu Ari Wani habis mah. sih tiasa nama kumaha mun 150 Oh, aduh. dilepas teh yeuh Sok mangga lah atuh Ari aya mah. Aya sih Kang bade ayeuna. Bade ayeuna wae atuh engke. Bade jeung ieu bade jeung sebelah Kang. Sok mangga rek di ieu. Beneran Kang ieu ampura we nya ieu atuh enak nya. Kang, nuhun nya. Oh. Abdi teh lala. Nya. Bade ka bumi nya. Oh nya. Sok ada nya Kang nya. Sok kalaan we Kang. Oh nya bade. Anu ngalaan cabe aing. Anu ngalaan cabe aing. Saha tah? Ku teangkeun wae jelemana. Kang. Nya Kang. Kang, Nya Kang. kita saha ngalaan cabe? Iya abdi mah tos meser barusan dieu. Meser. Nya. Ieu mah tangga cabe urang. Aduh hampura Kang adi penteu apal ieu Akang. Saha nu ngajualna? Tadi budak ka ditu ka mana buahnya? Terus diical ka abdi, terus dibayar malah. Waduh, Nya. geus aya nu ngabangus deui wae. Aing kumaha atuh nya duit geus eueuh. Budak nu di eueuh kabur. Duh, aing. Duh, Kang kumaha atuh nya geus ieu mah nya. Abdi rek betah hampura wae nya. Atuh, Tadi atuh. penting nana mah nya. Kitu mah heeh. Heeh. Dan abdi geus kapulang rugi, Kang. Ka mana buah tuh jalmina pan teu aya. Heeh. Da dewek Hampura nya Kang ya. Oh, dewek kembung rugi. Cabena dia kan? Oh nya punten Kang. Can ente lupa. Lumpang. Si bangsat ngarugikeun aing. Tangga cabe aing main jual wae ka batur. Keun ku aing kapanggih. Moal tadi aniaya. Lumayan aing geus menang duit 150 ieu. Lebok tah budak aing ditipu. Aing enak tinggal kabur Wah, itu si budak atuh. Bangsat! Aduh, nu bogana deui ka dieu.